Bismillahirrahmanirrahim. Adabul majalisi ari ieu eta bab ngajelaskeun pirang-pirang adabna pirang-pirang majelis. Ka pirang-pirang majelis. Alaman eta tetep misti kajalma yakti anu datang ieu man al majalisa ka pirang-pirang majelis ayyabda'a ari yen ngamimitian itu siman al hadirina ka pirang-pirang jalma anu hadir bisalami kana ngucapkeun salam. Wa ayajlisa jeung yen diuk itu siman haitsun taha kusakira-kira yen beak bihi ka itu siman naon al majlisu tempat cicing atau majlis. Wa yu'ridha jeung yen malias itu si jalma an aqwalil ammati tina pirang-pirang ucapan anu umum al khaliyati anu kosong anil faidati kosong tina faedah. Wa ayyughayyira jeung yen ngarobah itu siman al mungkaro kana pamungkaran biadihi ku leungeunna itu siman. Fa illam yastati tuluy lamun mah teu mampu itu siman ku leungeunna itu siman fabilisanihi tah ku lisana itu siman. Fa illam yastati tuluy lamun mah teu mampu itu siman ku lisana fa biqalbihi tah ku hatena itu siman. Wal yakum jeung kaluar itu siman minal majlisi tina majlis illam tad'u lamun mah teu ngagero ilal maqami kana tempat bihi ka itu si jalma naon daruratun kamadaratan. Wa alla yahtakiro jeung yen teu ngahina itu si jalma ahadan ka salah saurang anu tetep min julasaihi ti pirang-pirang ahli majlisna itu tempat. Rubama kana terkadang bukti khairon itu si jalma khairon itu ahadan itu ahad khairon eta leuwih alus minhu tinimang itu si jalma ingdallahi munggu Allah. Wa ala yu'adzima jeung yen ulah ngagungkeun itu siman ahadan ka salah saurang limalihi karna hartana itu si ahad. Lianna dzalika lantaran yen saestuna itu ngagungkeun karena hartana yudifu eta bakal ngalemahkeun itu dzalik adina kan agama. Wa yuskitu jeung bakal ngagugurkeun itu dzalik al muru'ata kana muru'ah. Wa ingkana jeung lamun mah bukti itu siman teh fitoriki eta tetep aya di jalan fal yaguddo tah kudu meureumkeun itu si jalma torpahu kana paningalinana itu siman. Tah kudu nundukkeun itu siman torpahu kana paningalinana itu siman. Wal yugith jeung kudu mantuan itu si jalma al malhupa ka jalma anu dianiaya. Wal yu'in jeung kudu nulungan itu siman ad-dhaifa ka jalma anu lemah. Wal yursid jeung kudu nuduhkeun itu siman ad-dhalla ka jalma anu nyasar. Wal yaruda jeung kudu ngajawab malas itu siman assalama kana ucapan salam. Alaman ka jalma badaan ngamimitian hu ka itu man bihi kana itu salam. Wal yu'ti jeung kudu mere itu siman asaila ka jalma nu menta-menta. Wal yakun jeung kudu bukti itu siman fijal satihi dina diukna itu siman wukuron eta anu tenang. Fa inna dzalika dayan saestuna itu wukur ad'a eta ngagero itu wukur ila itu dzalik ila ta'zimihi kana kagunganana itu siman wal i'tinai jeung merhatikeun li sya'nihi kana kaayaanana itu siman.